teh. Apa masih dengerin dia jangan ngomong awewe. Mau naon si monyet iya. Naon? Oh, Meli, he's rich. Benghar. Masa sih? Asli, bengetnya memang rada goreng nyampurannya. Acan, duda, senah. Oh, Astagfirullahaladzim mami eta manya si papi. Siap goblok. Manya eta si papi mi eta aduh astagfirullahaladzim tadi aku jadi pamajikan jadi hate mun aing da ih. Ah, nangis bukan bahasa. Anjing. Mual. Ada si Aban. Ada si Iping. Saling pote aing maneh. Mual. Anjing. Terus boga pamajikannya. Sia teh aku duda. Iya si Iping anjing bilang. Saha si Iting ya sia. Iya si Iping. Duka, abi mah duka nambe ieu, nambe papanggih. Saya. Enggak buat duitan terus boga pamajikan budak nauka. Enggak, tadi ngakunya ke aku enggak punya istri. Aduh, anjing. Gimana? Anjing. Sia, naon eta ku aing kan potong pajutna. Wah, teh, tadi mah ngomong ke senah LC, teteh senah. Sia. Untung. Iya kok. Mending goblok. Goblok sia nipu aing anjing. Tari, senah dugem jeung awewe tah, jeung dugem teh jeung awewe. Iya tadi ngajak aku dugem. Iya sih banget kayak gini setan semuanya. Abi mah Anjing. Mual ya. Iting pamawana mi. Sia ican naon ieu ka aing anjing. Iting pamawana mi. Ah si Iting. Tak dengar kan? Si Abang ngomong ya si Iting bawana. Si Iting. Nah, Iting maneh mamawa salah si Batut. Ai sia anjing, paling goblok. Geus naon jadi ngalakeun ka aing setan. Iya sih. Sumpah si Abang. Tadi ngajak dugem si anjing ngajak dugem. Enggak, bukan Iting. Tinggal kan. Dari tadi kan dikasih tahu ke Mami itu salah. Ngagoda cenah ka si Meli mana mah bohai cenah. Abah, si Iting kan ajak tadi kan? Sia anjing naon goblok si anjing. Sok cari kan si Iting. Naon si Iting wawanianan? Nah, Mi, ngajak Batut. dengekeun eueuh si anjing. Goblok sia Malik setan. Aku goblok. Si eta cenah hayang si awewe goblok. Eta mi, si eta sorangan ku cungura. Goblok anjing. Jadi nyalakeun ka aing goblok karena menjadah. Setan. Meli tadi ngagoda ka maneh nya Meli nya. Iya, dia ngajak dugem katanya. Gimana sih Iting teh? Gimana kontak Di TKK. Si Iting itu sampai Kan lagi babajikan nang tang aing anjing. Aku tahu di mana. Iya si Iting itu dekat alam. Anjing mah aing ka bawa kok. Siapa anjing? Lagi ka aing goblok geus kesalakeun anjing. Papinya anjing goblok aing. Sia anjing. Iting hayang dikritik ku aing. Hayang duit, aing mah duit. Keriting goblok pisan. Aduh anjing. Siapa wanianan sia teh? Siapa? Salaki bener salaki dirinya goblok tah. Ini ka aing anjing naon? Abi mah bagian setan dia mah enggak kenal nih. Abi mah kenal. Aduh anjing siap rewok goblok. Naon jadi ka aing anjing? Setan. Minta pamajikan pamajikan. Salaki dirinya goblok tadi pira korek nangan LC sesama mabok terus balik cek. Siapa kena saksi kalau si Ngajak check in nih. Ngajak check in nah. Uangnya dari kamu geus mah. Ya semua kelakuan si Iting kan yang Iting kan ada kita kan. Aduh, siap rewok anjing. Iting ada kita kan. Mami orang mana? Goblok. Abah saha nu teu bener Abah? Sia Ican menyalahkan aing ku aing anjing awas goblok si Duhan si anjing. Saha nu teu bener? Si Malik anjing eta teh si brewok goblok. Kieu tadi teh kieu caritana teh. Ieu papi Malik teh saha cenah cek si Iting teh ku aing teh onang we. Pure anjing ngepam. Tinggal di Pantes ku aing teh dionang ku si Iting diajak dugem tadi kitu jojogedan awewe. Tinggal di sini. Anjing Ican Sok cari kan mual abi mau mual di luar. Sia brewok goblok si anjing Ican kopet anjing Enggak, naon bukan Bah Iting. Kalau bawa benar, siapa masih akan salah di pamajikan. Nah, didinya kalau nyalakeun ka aing goblok. Si brewok goblok eta. Lu ngajak ka aing dugem. Sementa awewe. Goblok.
Ngaku na marek mere duit ka aing, awas mau nepi teu jadi mere duit anjing digebugan ku aing ke mana. Goblok. Sia deui anjing. Sineo goblok. Duit, duitan, teboga duit. Teboga duitan. Kan kepo anjing boga teh juga bantar gebang goblok. Ku aing. Sia brewok anjing, sia nu ngajak dugem tadi goblok. Si anjing. Sia Ican. Tong ngajak dugem. Tong ngajak mau LC. Tong Udah aing teh nyaho. Geus kawin. Urang mah henteu. Ngajak Urang mah bager. Tadi si Abah tak alus ngajakna ka masjid sholawatan. Sia anjing Suneo sia mah cuci tangan goblok. Mi urang mah bager mihnya. Bager ya sih. Abang Abang bager. resep kasih Abah ieu mah teu siga ka si Iting. Paduli goblok. Sia anjing celaka sia goblok anjing. Sia brewok anjing. Sia Ican sia goblok. Anjing naon jadi aing kasalakeun setan. Loh. Aing naon jadi kasalakeun anjing. Aing salah naon goblok. Setan pisan. Nah aing jadi salahkeun anjing. Aing karek lain teh gawe naon goblok. Anjing. Aing astagfirullah. Aduh. Goblok pisan. Anjing. Aing salah naon. Anjing. Aing minta pendapat heula anjing. Lagi. Aing rek pendapat, aing rek minta pendapat anjing. Kieu lagi sia kieu. Kan si Can aing teh nyaho jelema aya Papi Malik nya ngaranna teh nya. Heuh, geus tidinya aing tiba-tiba diundang jeung Papi Malik eta. Heuh. Nya, boga tong ngalonyeng anjing. Heuh. Santai. Goblok sia. Nah, geus kitu tiba-tiba aing disalahkeun, cenah aing dibawa teu bener ku si Papi Malik, ku si Ican, nu salah saha? Nu salah sahanya salah kok Ismail, salah kok Ismail. Bener kan Papi Malik kan? Oh, oke. Siap. Cek aing nu apa? Aing anjing mana? Goblok pisan. Sia orang mana sih god? Kok aing goblok cenah jadi ngalonyeng, jadi nyalakeun ka aing sama anjing. Teng marah-marah tuh Lain marah sia nu kita aing. Pemajikan dirinya. Sia nu ngajak dugem goblok sia. Mual abi mah mual pernah ajak babaturan dugem, abi mah ajak sholat salawatan ke masjid gitu. Mana tadi ngomong dugem ngajak aing ka Saudi Islam? Istighfar, astagfirullah. Allahu Akbar, naon jadi ngomong loba istighfar si ieu. Aing tadi mah ngador ngalonyeng. Ini lagi kegodaan setan, kita gak boleh emosi. Astagfirullah, emosi naon anjing. Memang kesalahan sia dari tadi ajak aing ke dugem. Sia brewok goblok naon jadi nyalakeun aing anjing. Anjing. Saha eta datang deui nu Iya ngajak sih, dugem. Iting ajak dari maksain aing katanya kalau kamu gak ikut aku ke tempat dugem, aku marahin kau tuh. Ancam-ancam aku tinggal ya di dianya. Diajak dari padahal ya aku mau Iting pulang. datang deui wawanianan. Hayang dikritik mana Iting? Nah, jadi ka aing anjing. Sia teh biwir atawa naon nu rek dikritik ku aing. Anjing. Lain teh, salah kita teh ngajak dugem jeung LC cenah. Mual. Sumpah, kalau aku ajak mati kau. Teu boga duit, ieu mah teu boga duit. Mane beunang nu ngajaknya? Oh berarti miskin, saya teh miskin. Miskin. Goblok si aing. Kan ku pamajikanna. Eueuh duitan. Siap brewok lo bagaya goblok ngajak mah. Tadi mah ngomong cenah yang ieu cenah naon jeung awewe ublag sabari dugem baikna check in. Goblok tah. Nu wanianan. Paham ngajakan. Si Mari goblok eta. Iting. Iya si Iting ajak. Anda rek nelaktir salaki urang ublan. Iya dari mana? Dia tadi bilang kayak gini, kamu gak usah nanti sewa hotel, aku ada kosan di situ kau pakai aja katanya. Tak, iya. Tong da sia Iting kunaon ai maneh?
Sedekah ke masjid dari mere LC, mere bondol dari mana? Iya, semua salah isi iting sumber nami. Ajak-ajak kami tuh di jalur yang sesat gitu. Mana itin kumaha tengah rasakeun jadi pamajikan kumaha. Kumaha mun salakina di bere LC. Mana geus kawin acan. Acan. Tah mangkana tong ngajak-ngajak batur. Istighfar. Istighfar mana iting goblok. Sia mah ajak-ajak kieuan. Oh, mana? Ai sia brewok anjing nah jadi ka aing goblok nyalakeun goblok. Ai sia sorangan teh nu ngajak dugem anjing. Nah anjing mau bawa ka aing. Saha ieu teh sabenerna saha ieu teh? Iting. Ada brewok kena gitu jadi sia bohong. Iya mah terkenal di pasar baru itu calo dia. Mana orang pasar baru kayak ku aing didatangan si iting. Dia terkenal calo di situ. Yang malam-malam jam 12 jam 2 kita pulang kan. Calo naon anjing aing mah miliarder goblok nah anjing calokeun anjing. Tuh kalau miliarder apa mungkin Ada sia brewok anjing sia brewok kadukeun aing goblok. Ku aing deulekeun mun pamajikan sia anjing. Kayak kita di live streaming bawa di situ dia bikin kayak gini. Mana gawean iting? Ku aing dikriting bukna sia. Bedrap. Nah anjing pamajikan nyalakeun aing anjing si brewok goblok. Si anjing si Malik setan. Sia anjing brewok. Bejakeun pamajikan sia kita lain aing sia nu ngajak dugem anjing tadi jeung LC goblok. Kali ini. Tapi jangan marah sama aku jujur ya kali ini. Sia nu ngajak anjing bel duit aing anjing mo. Ya udah. Kita ulah anjing aing goblok jadi. Ya aku lihat. Tadi itu sebenarnya salah paham. Yang awalnya ajak buat kebaikan itu si Abah, yang sesat itu si Iti. Ai sia iting, ieu si Abah mah jelema bener. Kita mari ge ngajak sholawatan ka masjid na, ai sia jo ngajak kadugem ka saritem. Ieu teh salah kita orang luar teu nyahueun bahasa LC, bodon, saritem teu nyahueun. Abi mah nyaho nih, iya. Ai maneh tong sok ngajak batur kana eta mah kana raka sorangan. Heeh, nah gitu. Teu meunang. Makanya mana can kawinnya, da kitu wae pagawean teh. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Isi tekan nama. Yo, dengekeun. Sia Malik anjing dengekeun. Mane nyaho nu leuwih jahat tina naon dosa naon? Fitnah lebih kejam dari segalanya. Sia brewok anjing. Benar tuh, tanyakan pemajikan sia. Tadi dia nanya kamu pakai duit gak? Aku bilang ya. Katanya aku punya banyak cewek. Nanti aku kenalin kita bawa ke Bali. Astagfirullah, rek dibawa ke Bali ya Allah. Iya nggak anak. Iya dari mana? Ngiting. Ai mana ku naon? Rek ke Bali mah jore sorangan. Mana ngajak Sia anjing siapa nih goblok? Lagi